Ieu casana apa rolana nya nu error? Teu ngeusi HP. Teh, beli minyak sayur teh. Kedeung heula bek. Ya aing keur ngecas HP teu ngisi-ngisi ya. Rolana meureun teh, rusak. Teu nyaho aing ge bek. Coba dia dicek heula rolana. Hoy coba bek. Teu ngisi kene teh. Entok, teu bisa. Tuh, teu bisa kene. Ih, nanya. Heh, bek sia kunaon bek? Bek sia kunaon bek? Bek. Kok awakna aya setruman sih? Bek, hudang bek. Sia ulah paeh di maing bek ih, bisi gentayangan naon bek? Bek hudang bek. Bek. Aduh bek, kok awak sia aya setruman bae sih? Bek, di ka mana sia? Heh, Subek. Ih, aing. Kok malah kabur sih? Subek. Ih, aing mah ku aya-aya bae sia, eureup-eureup. Ih, aing mah. Woi, harap-harap, nah sih di jalan. Mudah cuma cemong gitu dong kucing lawang. As minggirnya, aing kelewat. Malah gidok. Ditendang ngableng sekoi sampai ke neraka. Eta sia malah nang tangan ha. Bek, awak sia kau nyetrum sih. Hei, Subek. Subek kenal sia. Aing ge Motorola, aing dek ke Pluto. Subek! Subek, motoran Subek! Aduh. Wah, aneh itu budak awak kena jadi instrumen gitu. Terus jadi manusia listrik berarti si Subek. Lain sepeda baik gitu mah. Jadi sepeda listrik. Si Subek ya, nggak jadi manusia listrik kita mah. Aduh. Dak, si Subek dak. Si Subek kunaon teh? Si Subek cium. Eta sia. Salah, kasetrum maksudna. Kasetrum. Oh, tadi mainnya di main kasetrum. Nu bener teh. Bener ih, serius aing mah. Ajo di mata disi kene kori Subekna. Geus mabur. Kok mabur? Berarti teu kunaon aya si Subek geus mabur mah. Ih, teu kunaon kumaha. Orang si Subekna jadi aneh. Beungeutna serem mana sabari melotot di kos careuh. Ih, serem ona, bawaan ti lahir, manehna mah geus serem. Oh sih, tapi parah ieu mah. Dicekel ge kuing awakna. Aing malah kasetrum. Jadi kos nu aya setruman teh awak si Subekna dak. Coba sayu, teh Subekna penasaran aing. Hong saya teangan lah, aing bisi kumaha dong eta. Hajuk ke aing disalahkeun. Hong saya ge. Hong saya. Stop, Subek, stop. Awas minggir ya. Kak Subek, kok beungeutna makin tutung bae sih? Kok sebelum dangdeur? Ngomong naon sia? Dicekek modar sia koe. Eta sia. Tapi kok Kak Subek mau motor Mang Dade? Emang Kak Subek ka mana? Nu ka Pluto aing mah. Ka Pluto. Oh, nek pindah aing mah panas di bumi mah. Garing. Lu bohong sia. Aduh. Kak Subek, oh aneh. Benjo sakit tahu. Aduh. Subek. Hei. Tapi kok Kak Subek leungeuna bisa nyetung sih? Kayaknya bener ya mah, firasat Benjo selama iya. Kak Subek emang lain kos bangsa jelema, lain kos bangsa Benjo. Ngeri amat teh. Mang di Subek ento, Mang. Aing ge saruan dengan si Subek. Emang sih anak naon dae dengan si Subek? Motor aing di bawah si Subek. Di bawah si Subek. Oh, Joko atau si Subek jadi manusia listrik sih, awak nasi truman. Tuh kan dak cek aing ge naon awak si Subek aya setruman kuari.
Des, kunaon tadi si Subek? Kok jadi kos gitu sih? Gara-gara kasetrum dai di imah aing. Hah? Kasetrum? Ih, Heh, Benjo, kunaon cia? Benjo, mata si cekek ku kasubek. Terus awak kasubek jadi sakti astruman. Oh, Jo, si Subek jadi manusia listrik gara-gara kasetrum di imah aing. Oh, kasubek gara-gara gitu jadi sakti. Oh. Tapi tadi sih kasubek ngomong nama hendak kapluto cenah. Kapluto. Oh, berarti bener Kalatip, Kamemet, kasubek mah emang lain bahasa urang, main mah manusia alien. Oh, gitunya. Oh, buktinya kasubek ngomong nanda kapluto cenah. Geus lah, hayu tangan si Subekna. Cacahan si Benjo memang mal bener. Ayo, Ayo. Subek tuh. Kenaon tuh Subek? Kayaknya kasubek mah ke upacara meren. Upacara. Kayaknya sih Benjo mah. Hong saya ge tangkeun bage tangkeun yuk. Bek, sia keur naon, Bek? Aing keur nungguan jemputan aing. Sanu nekan jemput sia Subek. Pesawat UFO. UFO. Emang udah kemarin tuh sih, Bek? Aing nek balik ke planet Pluto. Yo, bener cek sia. Emang si Subek mah alien aslina. Oh, lain bahasa orang, lain bahasa jin. Kasubek mah emang alien. Dai, coba turunkeun heula teh si Subek bisi ragag. Embung aing, bisi citrum deui ke. Metip, coba ku sia. Penasaran aing gepal ya. Beneran nyetrum apa henteu sih Subek? Sarua aing ge, Met. Bek, Bek, turun lah Bek. bek turun lah, Bek. Bek. Beneran nyetrum ya? Oh, Met. Bek, neuk ka mana deui sia? Aing dek nengan pesawat UFO. Motor aing bawa kemana, Bek? Awas, hei, mata aing kita ini tuna. Hei, dak, kumaha motor aing yeu? Saya emang kurang udah gede. Jegat lawan itu tuh, jegat. Ayo, Subek. Kedeng. Kumaha lamun kasubek kurang disebor make cai empang. Supaya naon, Jo? Nyaho si mana aneh bae he. Pepeh mana ulah ngomong, sungguh caku bokelek lah. Eta sia, Radan. Kieu kasubek kan kuari jadi manusia listrik, lamun disebor cai sugan be jadi cager. Oh sih, bener Jo. Tumben saja pintar. Iyalah, otak Benjo mah emang smart gitu loh. Kadang-kadang doang sia mah pinterna. Saya. Mari. Cakep. Gerak, Kemet. Gerak, tempel. Kedeng. Pinuhan. Loba. Ayo, Kemet. Cocok. Ayo. Tuh, sobek tuh. Geus langsung buyurkeun, langsung buyurkeun. Bek, Subek. Hati Bek. Kayak motor rek mah ya. Pendek, motor aing. Teh, ya kunaon yuk, urang barasih kieu. Sia tadi jadi manusia listrik, makanya aku kami disebor. Manusia listrik. Oh, Bek. Sia, awak sia nyetrum tadi, air listrikan. Kami kabehan tadi kesetrum. Kok bisa? Sia tadi nah gara-gara kasetrum di imah aing. Inget teh sia? Oh, teh, urang inget. Aduh, nyeri amat di awak. Kamemet, coba ge cekal awak kasubek. Nyetrum kena apa henteu? Bung amat aing. Gusia bae cekal coba. Ih, embung. Benjo sieun, sieun nyetrum kene. Sa gembong. Mang, coba ge cekal ku Mang Dadai. Hayang aing nyetrum kene, kayak aing paeh deui. Kajen Mang saaki-aki yeuh jeung suayahna. Teh sia sembarangan. Lagian Mang Dadai mah paeh ge moal anu nyung ceurikan yo. Cok sia, lamun aing paeh, si Desi mata cerikna ge 70 ting. Ih, amit aing yang carikan duda bau tanah gitu. Si Desi, kitu amat teh. Nggak segera coba cekel tawak si Subek ku sia. Bunga amat aing. Pel, coba cekel tahu si Subek. Urang tah. Oh, gerak tompel. Aing tah anu jadi bahan percobaan ayo. Gerak, tol bae heula. Ih, ente nyetrum dah kayak nama. Alhamdulillah, geus balik deui jadi jelema biasa sia Bek.
Tapi kok ya awak orang bau amat sih teh. Emang disepon make cai naon gitu yuk? Cai empang, Bek. Pantesan bae bau tai teh. Eta mah sungut ka subekna bae meureun deket kena irung, makana bau tai ge. Medan sungut aing mah teu bau tai jo. Hanggeus, Bek. Si aja kuari manggeus normal deui, aing menek balik heula. Bisi warung aing anu maling ke nangguan. Oh teh. Masih bubur. Gara-gara sia tah motor aing jadi korban. Aduh di poe. Kemana sia mang? Ayo Pang, urang mau ngopi lah. Aing kumaha dak? Balik cuma bek, balik. Ya ka subek, gerebul sih ulah ka ditu, bau tahu nya kotor. Dasar mah ka subek kos kotoran. Eta sia pinekeun cenah benjo. Weh, aing geus kotoran cenah. Lamun seret bae sama aing ngomong teh ya. Ieu. Aduh.